Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Faslun ari ieu eta hiji pasal. Alladzi ari anu yathuru jadi suci itu alladzi minan najasati tina pirang-pirang najis. Salasun eta aya 3. Al khamru tegesna hiji arak ida takhallalat di mana-mana jadi cuka itu arak binapsiha kudatna itu arak. Wajildul mayyitati jeung kaduana kulit bangke iza dubigo di mana-mana disamak itu kulit bangke. Wama jeung katiluna perkara soro anu jadi itu perkara hayawanan eta hayawan. Faslun ari ieu eta hiji pasal. An najasatu ari pirang-pirang najis salah satun eta aya 3. Mughalladotun tegesna hiji najis mughaladoh wa mukhaffafatun jeung kadua najis mukhaffafah wa mutawassitatun jeung katilu najis mutawassithah. Al mughalladotu ari najis mughalladoh najasatul kalbi eta najis anjing wal khinjiri jeung babi wa far'i ahadihima jeung turunan salah sahiji itu anjing jeung babi. Wal mukhaffafatu jeung ari najis mukhaffafah baulus sabiyi eta cai ompolna budak leutik alladzi anu lam yat'am can barang dahar itu budak ghairal labani salian ci susu indungna walam yablug jeung can nepi itu budak al haulaini kana umur 2 tahun. Wal mutawassitatu jeung ari najis mutawassithah sairun najasati eta sakakarina pirang-pirang najis. Wallahu a'lam bishawab.